niges deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta anu tara bisa dibobodo teh. Jarawat meniges bareng kieu pencet gitu. Sieun peuri. Antep bae. Asa ngagokan deui. Tapi kek asa jadi nyari. Keun urang ingkeun nepi ka asakna. Jiga cinta kuring anu ayeuna keur ngacambah kaluar tina kulumudna mudag cahaya anu sumorot ti soca anjeun akang. Tuh, bener jadi panyari geuning. Panyari kana beungeut kuring anu ceuk batur mah ngalaka indung. Saur bapa, irung jeung halis kuring teh nyeples pisan pangambung sareng kening mama. Ari dago ngalaka nini kuring. Naon deui nya anu jiga mamah teh? Oh, nya biwir jeung buk. Jiga kembar cenah kuring jeung mamah teh. Tah, lamun awak jigana ngalaka bapa. Malah lebah lempang mah ceki pisan pada ngagareblay. Ciga bapa. Nah, saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian bapa. Ari bapa nyati sadeui atuh ari lain fotokopian ti bapana deuna mah. Nyati aki kuring. Tapi cenah eta oge da kuring mah teu kungsi tepang. Anjeunna kabujeng ngantunkeun. Mugi ditampi iman Islamna, mugi diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Eueuh. Eta saha anu kalaluar tina kalangkang beungeut kuring? Walah, beuki ngalobaan. Ambuing. Oh, ngarti ayeuna mah. Nya, dina diri kuring teh aya mamah, aya bapa, aya aki, aya enin, aya uyut, aya bao, aya karuhun. Oh, nya, aya walungan cinta anu ngembat panjang deui, panjang pisan. Ngaliwatan abad-abad kahirupan. Eta walungan teh ngocor ti Rama Adam jeung Ibu Hawa, teras ka karuhun, teras ka nini aki, ka indung bapa, teras ngamuara dina diri kuring. Nya, aya cinta aranjeun dina diri kuring teh. Nya, insya Allah kanyaah sareng kadedeuh aranjeun baris dipiara ku sim kuring. Walungan cinta aranjeun anu ngamuara dina diri kuring moal dikotoran, moal digegeuleuh. Mugi Gusti ngapi ngaparing ka diri kuring. Ayeuna hate kuring teh keur meujeuhna bunga. Cinta mekar dina dada bareng jeung jarawat nu melentung dina pipi. Geus kitu teh ngarandaka, terus kembangan, terus buahan. Eta walungan cinta anu ngamuara dina diri kuring keur ngamalir terus ka anak, incu, buyut, bau, terus ngamalir nepi ka katurunan anu pangjauhna. Pancen kuring bajuang sakuat tanaga sangkan kasucian wahangan cinta ngamalir ka samudra rahmat ilahi. Insya Allah. Walah, ieu jarawat beuki asa, ieu hate beuki nyanyautan. Akang, ari akang ayeuna aya di mana?